Sok. Pung apungkeun. Haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepara haturan ka bapak tatang bapak Dani Abah Darawa haturan ka bapak Jamal haturan ka bapak Kodir haturan ka bapak Bapak Jamal nuhun cegeun pasan haturan ka bapak ketua RT 02 Bapak anu soleh anu bagus itu geuning atau sumping Bapak Ayi anu soleh itu geuning atau sumping Bapak Kodir anu bagus itu geuning atau sumping Bapak Amang anu bagus itu geuning atau sumping Bapak anu soleh ya mudah-mudahan sehingga gentosan amin ya Allah ya Rabbal alamin nitih wanci nu mustari ningang mangsa nu waluya ditutugan dayeuh Bandung di Palembah Ciheulang Tongo ayeuna nyutat sajarah hitan menjadi syariat Nabi tuktugi ka urang ayeuna dilaksanakeun malah manar urang nyunah ke Rasulullah nu dipalar budak supaya sehat nu dipalar budak supaya soleh bisa ngabakti ka hidup bapakna Asep Raja anak Bapak Ridwan anak Mama Marni padahal Asep hidup geus diberesihan cu beres dihitan deuh anak ieu wah teh paninengan mustika di pepedangan Jamrotul Qulub wah teh Asep ayeuna hidup geus dihitan si jadi jalma soleh cu nuhun ku jauh teu burung cunuk baraya ku anggang teu burung datang Bandung doa ka hidup Asep Raja sangkan hidup jadi jalma anu soleh beramian papak mas sekarang kehidupan aja jadi jalma jadi maung merusak unggulan sing jadi jalma anu kapilih nu pinilih amin 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 ya rabbal alamin jor sumping Bapak Dani anu soleh jor sumping aduh nuhun menikah tapi nuhun pisan aduh apa geuningan tos kerasa awer nuhun pisan
mugia cinta dosa geningan eta geningan ciheurang tongoh balagu aduh Gusti nu maha suci atur nuhun nu bisa Bapak Unan Bapak Ayi Abah Darba Bapak Darma Nuhun pisan nuhun pisan Bapak Amang da Bapak Erwe Bapak Hendra Bapak Uday Bapak Dadan Haji Iyam Bapak Haji anu soleh nuhun pisan apresiasi nuhun pisan tiap atuh gerakan lumayan atuh lumayan bisi abdi kaburu balik